Malam minggu, lebih malam minggu. Hei, salah kunaon? Parusing kunaon? Adik, kunaon tak? Kunaon eta teh? Do, aduh, aing kamari pinjol tak. Tuh banget monen berpuluh kali penelpon aing tak. Tong ge sia aing ge sarua be. Jo, goblok sini. Ih, getar rek goblok teh. Situ esa teh. Coba tempat. Ayo Mang Anis. Orang meta solusinya. Solusinya biasanya Mang Anis. Aya wae tah solusina tah. Heeh, pusing aing geus. Udah kudu pinjol berapa bulan aing nya. Rodat lah tak lah. Ya, sampeurkeun nya. Ya, sampeurkeun ah. Iyalah. Kan Beb, baru udah kemarin. Ini biasanya mah araya. Senarian ada gua. Bu. Bisa sok ngariung gitu teh. Sepi kieu teh. Assalamualaikum. Mang. Waalaikumsalam. Sehat, Mang. Sembarang nih teh. Hah? Biasa we kieu kulantang kulinting dak murah. Ieu kan ini asa baringung nih kan. Tak naon? Ngomongkeun eta langsung tak. Orang bingung soalnya tak. Mana buka kapusing pana. Naon emang naon? Jadi kieu mengaji, Mang. Urang teh kelit pinjol euy. Nanya solusina euy. Biasana Mang Anis boga solusi wae ieu jeung Kang Haji ieu. Sabaraha kali pinjolna? Ya sekian lah, orang nyampe 2 digitan lah, tah si Batak eta. 3 urang. Tuh. Sarua si Batak ieu. Minggu deui, puguh gede. Kumanya euy solusina euy? Solusina kieu. Kumaha tah, Mang? Tade. Solusina. Urang kamari boga hutang gede. Gede pisan. Yang ka pohon keramat anu belah ditu. Oh, pas kamari teh. Pas kamari teh. Apa? Pohon keramat belah ditu. Urang teh ka ditu. Ujug-ujug pas balik teh ujug-ujug aya duit. Dina emer tolomok. Emer. Tak, saksina ge ada saksina. Lu bener teh. Aduh. Tak. Rek Syaratna naon teh eta teh? Syaratna kudu make samping sakieu. Samping sakieu. Terus Beki lekmong. Sakieu. lekmong sakieu? Beki lekmong. Kos utang lah curang. Bener itu. Samping sakieu kemarin mah bingung. Hasil atunya hasil. Buru-buru arek moal dianteur. Tak, mantap. Daripada Bebas pusing urang teh mah. mana. Mana aya we eta sarung yang ieu lekmongna? Aya gampang. Geus lah. Urang buka pusing teh. Buru. Kayak bener lamun teu bener kumaha eta? Geus lah. Saksina ge ada. Geus lah, ayolah. Pusing lah aing kena pinjol itu lah. Gua anjir ieu. Nya mah nya, Mang. Assalamualaikum. Salah. Goblok bener hartang pinjol. Bener. Tak ada ini. Tanggawean nih. Sinjes nggawean barudak teh euy. Teteangan dek tadi di mana? Dek imah bae teh ka mana dek? Lain ieu usum. Si barudak saung. Baju Dek digawean. gawean naon? Kieu enteng ki katangkal berduk. Heeh, katangkal berduk. Oh, pesugihan. Pesugihan ya. Dewek kena takal bernuk. Berarti engke manehna ayeuna di mana? Anu mereka nyokot samping. Berarti dewek kena meluncur ka ditu naik heureuh ieu lah. Oh, berarti manehna ayeuna di Arimah. Heeh, ke nyokot samping. Jeung Naik syaratna teh dititah make ieu tank top. Tank top bikang. Bener, berarti dia anak geus aing ka ditu. Teh tinggal ka ditu. heeh, dek tinggal kana tangkal. Siap. Gas. Kurang pakonan we lah ini mah ya. Lah, Yang penting hutang ngebayar lah. pinjol tai. Aduh. Aya gini. Bener kitu sah. Sumpah kitu. Ieu kumaha ieu? Ayeuna digaskeun. Gaskeun lah. Kepusing pisan atuh. Karunya anu barudak. Anter lah nya heuh. Ngan. Rek, tunggu aing rek ngadilan barudak goblok. Batur meminta ka Gusti mah pesugihan. Tahu.
Ini David. Hah? Non? Lah dia tah. Oh, ada lampu cang eta. Pohon keramat eta. Nya. Ampuh. Heeh. Tak kumaha tak? Ayolah. Heeh, gas tak lah. Yuk. Siap. Ya nama iya nu Anis disebut nangka keramat teh. Oh nya. Mahanya. Heuh lah. Baiklah urang ieu we. Ieu mantrana kumaha macam mantra-mantrana itu. Gampang lah macam-macam mah. Kayak gitu kan we. Nya. Bah. Mau pada ngapain lu kemari? Tah. Semua. Bah. Reka yang duit bah. Jangan lunasan pinjol. Bah. Bah. Minta duit bah. Jangan lunasan pinjol bah. Pada butuh uang berapa lu pada emang? Lu udah memenuhi syarat gua. 20 juta mbah. Mana berapa? 30 bah. Oh, 20 juta sama 30 juta. Ya udah, sekarang kamu udah memenuhi syarat. Datang aja ke rumah. Terus ambil BH mama lu. Selipin kepada bobok kok. Udah sana pergi. Siap mbah. Terima kasih mbah. Pergi. Goblok. Kalau ka pesugihan lain ibadah ka pangeran. Daek we cenah mah teh bodohan ku jelema. Ini parah nih. Tenang. Ampun.